Sampurasun paralun ampunnya kasuhun meninggal yang pamrih ajeli kapihatur dina danget ieu sim kuring bade ngabewarakeun yeuing ayeuna dina taun 1861 sakasunda teh parantos kaping 3 Kresna Paksa atanapi Masehina 23 Mei 2025. Nah, kanggo dina dinten ayeuna teh dinten Sukra nyaeta dinten Jumaah. Nah, ayeuna panginten bulan terakhir dina kalender Sunda teh nyaeta bulan Asuji. Nu hartosna Asuji teh kembali kana kesucian atanapi kaweningan galih gitu. Nah, sakedap deui panginten bade memasuki 1862 saka Sunda gitu. Tangke dina kaping pami Juni nama 4 Juni. 4 Juni tos memasuki seren taun gitu tah. Kanggo dina waktu tebar sareng tandurna kanu osok tatanen gitunya osok ngebon tah ieu panginten gitu numutkeun dauh nama gitu tah. Dinten Tumpak dinten Sabtu gitu tah. Tanggal 5 Sukla Paksa, 12 Sukla Paksa, 4 Kresna Paksa gitunya. Aya panginten kaping sareng jamna kanggo diuningan wae ieu waktu tandurna kitu tah dinten Buda dinten Rebo gitunya. Tah ieu dauhna poe hade poe gorengna ayeuna teh kalaresan kan kaping 3 Kresna Paksa tah. Pada jaya manggih kaget cenah kitu tah numutkeun poe hade poe gorengna kitu tah numutkeun dauhna gitu. Nah, sakitu panginten anu tiasa kusim kuring kauningakeun ka para dulur sadayana gitunya mugia sing ngajantenkeun mangpaat sareng sakedap deui bade seren taun pamuga wae kasundaan teh gitunya sing nanjeur deui gitu. Cag rampes.